jika lamun beunghar can nyaho ilmu zakat jadi tong zakatnya zakat teu marake ilmu deui tinggal mustahil cedera pan wajib tasbihah teh eta ambil sing kuring mah nu wawuh nu beunghar hisab zakat anu wawuh ditanya ujung obrolan warajib kodok zakatna warajib kodok di ujung obrolan teh canna nu wajib kodok jadi wajib kodok mana rata asnaf teh wajib asnaf teh aya 8 teu meunang bancan tergantung di lapangan di lembur aya kabeh atawa henteu lamun eueuh kabeh umpamana timbang 3 di lembur urang timbang aya jalma fakir jalma miskin jeung goring teh nu boga hutang teu bisa mayar kieu tah tamari ku amilin jadi opat namun dibagikeun aku amilin ku baz lamun dibagikeun ku urang berarti di lembur urang mah tinggal 3 pasukan perang da pasukan perang loh lamun kitu nu aya zakat urang 12 juta maka wajib 4 juta sewa hak fakir 4 juta hak miskin 4 juta hak goring 4 juta nu 4 juta hak miskin kakak bagikeun ka perjelmana bebas nek 100.000 nek sabaraha sugan nek 50.000 beda-beda terserah nu penting 4 juta pembancang hak fakir itu menang bocor ka jalma miskin aya 200.000 kabikeun ka jalma miskin wajib ngebetian nyaho teu zakat maneh aya moncor ka hak lain teuing eta teu dan pasti salah berarti teu make ilmu zakatna lamun make ilmu mah karena wajib rata supaya ulah moncor tilu pakai sing jelas pakai miskin sing jelas heula ibarat sholat lohor sing jelas waktu lohorna nek sholat lohor sing jelas lohor apa aja nggak sholat asup waktu kakare sing jelas di jelema-jelema nu fakir teh ngan lamun dibagikeun aku sorangan mah menang ku prasangka si anu mah babna fakir si anu mah babna miskin ya ku sabablah motor wayahna didata sret didata 3 kolom kolom kahiji fakir kusina teh mangka bayan mangkarna dio anak teu buku urang teh tuh ya kalau miskin mang sahia mang tongeng kori maksud gas syukur wah nih fakir mah aya 30 urang miskin aya 20 gorim aya 40 nah kakare ampokan entong disebut amplop nama fakir eta mah cukup di buku urang nah amplop nama eta we mangka bayan kitu hukul mangka nadi kitu pun amplop nama geunaheun tah panggil RT teh ieu tapang bagikeun geus masalah tah moal tah moal masuk geus dipatok ieu mah 12 juta panggil kepercayaan di lemur bisa RT bisa jelema daekan teh jelema hafal diri teh sok kita beda urang zakat tak amplopna tabiutna geus receh ge kumaneh tinggal di zakat indah teh aku ngabagieun tinggal ngaji teh kana zakat indah segera kulluman bigori ilmin yak malu amalu magdudatun latuk balu jelema amal teh jeung ilmu ditolak ku Allah ge kira-kira zakat urang ditolak ku Allah aduh balik ke akhirat teh mana zakat urang ya seperti zakat cek Allah teh zakat bener jeung ilmu ari zakat mun anak urang teh nyahueun kadinya tanggung jawab saha nya bapana boro kana kitu nyahueun deui nyahu becak teh jauh becak kali ari disawareun sosialisasi urutan uang nararacennya ada parita pakai saha paling urang
Ya, anu maracong di sawah itu kawa pare saha. Pare urang, sedengkeun anu baju di Jakarta teh milik urang itu milik urang di sawah teu katimang tah. Lamun menang pare saton teh ulah sakintal jakatna, leuwihan lagi itu teu katimang. Teu teu kacepotna hitunganna. Pokok sok jakat tapi kapadogan wae teh ngitungna salah aloh. Lamun dina dagangan naon wae nu kudu dihitung teh. Pada lamun urang boga harta disadakan fardu ain ilmu zakat teh jang urang teh. Ari mau ngahaji mah aya di masjidna nya. Bu aya bimbingan manasik haji. Oh jangan mau ngaji. Bimbingan zakat mah bimbingan zakat. Aya di penurunan zakat ka kebolomo tapi teh lain rangkeun aturan kan. Pokoknya mah kudu zakat mah bawa pake bakal lunar kadinya. Lalu tuh zakat kecilan kaki itu hunkul penyuluhan zakat teh. Sajikeun syarat rukunna. Jadi lagi kodok euy. Moal tuh bayar kadena. 12 juta. Kali silakan itu. Enggak bukan? Tara cenah euy urang tara egois gitu. Tara di dia tah. Tara egois cenah urang. Tapi datana ingat teu. Nah, cina datangnya mah baraha cina, oh, lupa bulan orang jalan 50.000 kakak air lah gede teh cina, kagenap kalina gitu cina kagenap kalina jakat cina, orang ini 12 juta cina itu pertama cina 50.000 kedua cina 150 lagi wanita anu kalima nama 7 juta cina nah, kan terakhir 12 juta ngomong. Nah, ingat mah tuh gampang dah. 50.000 bagi 3 sok. Baraha? 50.000 bagi 3. Kakak maroho. Itu 50.000 bagi 3. Hah? 11 tas sakitu kodokna. Tas sakitu tak kodokna teh. Gampang nu 300.000, 100.000 kodokna. 7 juta dah seorang kodokna. 7 juta bagi 3. Baraha 2.300.000 2.300.000 kodokna jumlahkeun jumlahkeun pikeun kana baraha al-fuqara tabibul agniya jalma fakir teh doktorna jalma beunghar eta ku hakna kabagikeun lamun hakna teu kabagikeun awas tadi penyakit. Iya anak-anak Adam cilaka tidak jadi kolot tinggal fardu.